Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura suan baraya balawargi kanca-kanca balarea. Kumaha dararamang sadayana nu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patepang dangu deui sareng sim kuring Kisukma alias Mang Maman ti lembur Sukatengah. Hatur nuhun pisan ka baraya, ka palawargi, ka kanca-kanca kabalarea, kasadayana kaum dangu anu atos subscribe jeung anu atos setia dina channel sim kuring. Hapunten oge tina kalalepatan sareng kaluruputan sim kuring tina maoskeun dongeng sim kuring. Baraya sadayana kaum dangu nunuju calik sing marana calikna, nunuju ngagoler sing marana ngagolerna, ibu-ibu anu nuju ditepas ngarumpi sareng tetanggi, hatanapi nuju masak, gegeroh, nyeseuh, ngepel, segala rupi pacabakan. Bapak-bapana nunuju ditepas ngahulang balas mikiran pangabutuh sadidinten. Bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana manana sareng sing merenah kana pandanguna. Baraya sadayana kaum dangu nunuju di perjalanan sing salamet di perjalanana dugi ka bumina masing-masing. Anu nuju di padamelan, di konveksian, di kantoran, di mana bae ayana sing merenah ieu teh ngadangukeun dongeng sim kuring teh sareng sing merenah kana manahna. Baraya sadayana kaum dangu sim kuring teh di dieu bade neraskeun anca sim kuring anu kiwari katunda anu judulna Nu Geulis Mulang ka Asal. Nu dikarang ku Bapak Kasukarna, nu diropea deui ku sim kuring. Baraya sadayana kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mah hanca sim kuring kiwari teh dina waktu sasalaman pananganana pageuh hatena surser kawas panas tiris socana netep semu deudeuh ngadak-ngadak make asih bari ngomong dina ati, hanjakal henteu sebangsa harkatna henteu sarua. Yudalara boga sangka yen Nona Mari aya pikir kadua leutik nu matak buru-buru leungeunna dilesotkeun terus ngaleos nuturkeun batur. Sanggeus beres tamu-tamu ngucapkeun salametna ka Nona Mari sarta dariuk dina korsi, terus ramana Nona Mari ngadeg bayuneun tatamu sarta biantara. Nu maksudna pangondangan teh sejak nyelamatkeun putrana pedah geus ninca kana yuswa 17 tahun. Sarta anjeunna ngahaturkeun nuhun kana pangdoa sareng pangdeudeu ti para tamu kanggo putrana. Beres biantara ramana ayeuna kagiliran putrana Aringong teh nyariosna tatag lancar pisan sarta pepeta kieu pok-pokanana teh. Sadayana para gegeden nu haladir di dieu, kuring ngaraos bingah geus narima doa ti sadayana pikeun kasalamatan kuring, tapi kuring teu tiasa males kana kasayan ti aranjeun. Mugi ku aranjeun kuring dihampura, tapi kuring hayang males budi, hayang mere tandanya hayang digambar bareng jeung anu diwakilan ku aranjeun. Pikeun milih saha wakil aranjeun, kuring kagungan tarucing sing saha nu bisa neguh
eta jadi wakilna aranjeun bakal digambar ngarendeng jeung kuring. Jep, Nona Mari jempe heula sagedeung. Atuh tatamu teh mani ribut kawas jog-jog mondo gandeng ngaromong jeung pada baturna pada hayang neguh tarucing nu bakal dikecapkeun ku putra residen. Ngan Yudalara nu balem bae teh nempo Nona Mari biantara kumanehna maka cipta jiga Patimah nu ngomong teh. Atuh kalayang pikiranana neangan Patimah bari sasambat lebeting ati. Patimah di mana ayeuna teh geulis? Ari Nona Mari saenggeus jempe sakedeung, pok deui neruskeun saurna. Tah ayeuna kupingkeun ku sadayana. Ieu tarucinganana teh mangga tengetkeun. Maripat mah lalumpatan, loa mah getina bodas, cing mangga geura teguh ku sadayana. Ceuk Nona Mari bari netep ka para tamu. Para tatamu teh ngabaretem teu sangka putrana tuan residen boga tatarucing anu kitu, tungtung nating harewos jeung pada baturna teu bari saeun neguh. Mangga teguh, saha nu tiasa, ceuk Nona Mari ngagorowok. Atuh gegeden teh silih reret, bari silih tanya saha nu bakal sanggup ngajawab. Da samaruk maranehna mah tatarucing teh babari model. Ingkluk tingpur anu hartina ucing ngaringkuk dina pamikul. Hari ieu beut hese, atuh teu wudu punggak pingguk. Da tiasa ngajawab sadayana, ceuk Nona Mari ngagorowok deui. Baraya sadayana kaum dangu Yudalara anu ti tadina gawena sumambat nyambat ka Patimah pedah sarupa jeung Nona Mari kawas terong belah dua. Bray kumanehna kasawang aya Patimah gumujeng, breh deui Nona Mari keur ngagorowok terus silih udag hareureuy ting belesat kawas jin di handapeun tangkaloa. Teu karasa Yudalara ngomong sorangan bari ngalamun nyambat eta dua mojang anu kacipta. Mari Patimah lalumpat Bu loa mah geutahna bodas, ceuk gerentes biwirna lalaunan. Teu lila kadenge kumanehna aya nu ngagorowok. sakali deui saha nu bisa neguh, ceuk Nona Mari ngagorowok. Yudalara cengkat reuaseun ngadenge nu ngagorowok teh, manehna sadar terus nanya, "Cobi sakali deui naon tarucingan non teh?" Para gegeden ngaranjug aya anu ngajawab teh asa boga pahlawan nu bakal nulungan neguh eta tarucing sugan moal wiwirang atuh ger karaprok. "Jempe," ceuk Nona Mari kanu kaleprok. Jeup sararea jempe kawas gaang katincak panon para tamu netep ka Nona Mari. "Kupingkeun maripat mah lalumpatan, loa mah geutihna bodas, ngartos anjeun." Yudalara imut cung nangtung gero ngajawab sorana ditarikeun ngarah ka kuping ku sararea. Hartosna eta tarucing Nona Mari sareng Patimah lalumpatan paboro-boro buah loa anu geutahna bodas. Laras eta kitu, ceuk Yudalara bari netep ka Nona Mari. Nona Mari ngaranjug heran taya papadana bari ngomong dina hatena, "Nah ieu jalma teh beut nyebut Patimah, hanteu nyebut Patmah,
tapi ken bae da bener. Bari terus ngagaroan Yudalara supaya nangtung dihareup. Yudalara disaur ku Nona Mari teh gancang cengkat terus nyamperkeun sarerea jarempe nunggu putusan Nona Mari. Nah tarucingna teh kateguh atawa henteu. Sanggeus Yudalara nangtung ngarendeng jeung Nona Mari, pok anjeunna sasauran, Para tamu, tarucing kuring kateguh ku ieu pameget. Canten menurutkeun janji ieu pameget. Ngawakilan aranjeun sadayana bakal digambar ngarendeng sareng kuring. Nah ari keur teh sararea kalaprok bakat ku bunga. Bari terus silih tanya saha cenah eta pameget teh. Keur kasep teh uteukna encer, katurug-turug lunggah timpuh istu mata kayungyun. Ceuk sawareh puterana juragan Wadana Kandang Jaga cenah jenenganana teh Yudalara. Tapi sajaro rarecok milu bunga teh nu ngahuleung oge aya, nyaeta nu ngawakilan Bupati Kusuma Somantri ti Sukanagara. Margi Kanjeng Bupati teu tiasa hadir jalaran teu damang kalaleban ku putuna nu jenengan Iwan Somantri, kitu deui ramana Iwan Somantri oge teu damang sami-sami kalaleban. Wakil Bupati Sukanagara haben nelek-nelek ka Yudalara nu ngadeg di payun bari ngomong dina hatena, "Hanja kal aing teu nelek-nelek ka putuna Kanjeng Bupati teh. Tapi ceuk rarasan mah moal salah deui ieu teh Iwan Somantri lain Yudalara. Keun sia dilaporkeun ku aing ka eyangna cenah dipalutuh ka Kandang Jaga." Hari Nona Mari kacida bungaheunana pedah tarucingna kateguhna teh ku lalaki nu dipikaresep ku anjeunna. Anu harita keur ngadeg papayun-payun atuh pok wae ditaros. Saha jenengan anjeun? Bawahan mana nu diceupeng? Nami sim kuring Yudalara, puterana Wadana Kandang Jaga, bawahanana Kanjeng Bupati Sukanagara. Jawab Yudalara tarag pisan bari teu kendat imut. Atuh puguh wae nempo nu imut teh. Hate Nona Mari mani nyedet nyereset asa kakeureut aura hayang ngagabrug, hayang ngaboro ngarontok, diantep mah matak bahaya lantaran imutna ngandung pangirut mata kaedanan. Hatuh Nona Mari teu nyarios deui da emutanana kabujeng ka bandang mung ukur tiasa nyoara. Cenah alus wae kuramana kasambut sasauran ka para tamu yen Yudalara anak Wadana Kandang Jaga isukan arek digambar direndengkeun sareng putrana. Sanggeus mere katerangan terus ngajak tatamu urang nyaksian putrana rek mareuman lilin anu hurung dina luhureun kue lobana teh 17. Bring sararea nyaksian ngariung Nona Mari, hari Yudalara teu meunang jauh kudu aya bae di gigireunana. Nona Mari memeh mareuman lilin ngaharewos heula ka Yudalara, omongna, Yudalara, kuring rek mareuman lilin. Ti ayeuna geus ngaraos hate kuring poek. Heulila lilin dipareuman hiji-hiji, barang geus pareum kabeh geur kareprok terus sararea ngajak sasalaman ka Nona Mari, sarta terus tuang sasarengan huap lingkung semu saruka bunga. Sanggeus lami tatamu mimiti amitan, malah Yudalara oge mundut widi seja balik. Ku Nona Mari di widian bari saweurna, Yudalara kada hilap enjing-enjing kedah tos sumping ka dieu urang digambar teh ya.
Yudalara nyanggeman kana pamundutna leos balik saja jalan manehna teu buguh pikir boga rasa deukeut jeung pibah laun lantaran Nona Mari semu nu bogoheun ka manehna. Eta sangkaan Yudalara teh bener pisan. Da buktina saenggeus Nona Mari dikantun ku Yudalara anjeunna sasawuran karamana yen udur bade ngantunkeun tatamu cenah. Sanggeus kuramana diwidian bus Nona Mari ka kamarna geblug meubeutkeun maneh kana kasur. Hatena kumalayang nyawang ka Yudalara. Tepi ka isuk Nona Mari teu hudang-hudang gawena di karimbun bae sapeupeting teu daek sare guling gasahan ka gendam ku Yudalara. Ngan geus katalatah mah lamun aya Yudalara bawa bae ka kamarna lantaran manehna gering teu bisa kaluar. Kitu deui Yudalara isuk keneh geus saget dangdan niru-niru satria zaman baheula pugu wae keur mah kasep ngalempereng koneng katamba awakna sampayaneun katempona teh mani cakep keueus pikabitaeun. Sanggeus dangdan terus kaluar kasampak tukang ngurus kuda geus nyelaan kudana da dijangjian di kamarina supaya isuk-isuk geus nyiapkeun kudana. Atuh celak ditumpakan kadalina dikenyet beretek kuda lumpat barang tepi kanu dijugjug reug eureung di lawang pakarangan karesidenan dah ditahan kuno jaraga. Atuh jut Yudalara turun. Nu jaga molotot bari nyengor ngomongna henteu ku basa Walanda ngarah nu ditanya henteu ngartieun meureun tapi ku basa Inggris pokna hudep maksudna saha eta. Tapi dedengean Yudalara mah horda cenah. Atuh buru-buru Yudalara ngajawab ren maksudna sobat. Tapi dedengean nu ngajaga mah pring cenah. Siapa nama? Nu ngajaga nulak cangkeng. Yudalara, jawab Yudalara tenang. Keur dogdag tanya jawab pecenghul jongos mawa surat ti Nona Mari keur kapala jaga anu maksudna lamun aya Yudalara idinan asup lantaran rek digambar. Ari geus maca surat mah nu jaga teh ngahormat terus nitah asup ari kudana ditungtun ku nu jaga rek dikaistalkeun. Yudalara leumpangna nuturkeun jongos bus ka jero gedong barang tepi ka kamar Nona Mari terus keketrok. Di jero aya suara nitah asup. Atuh bray panto kamar dibuka bus jongos ka jero teu lila jongos teh kaluar deui bari nitah ka Yudalara supaya asup. Teu kaleket bus Yudalara ka jero kamarna gebrug panto kamarna dipeundeutkeun ku jongos. Yudalara ngagebeg bari ngareret kana panto ret deui ka Nona Mari nu ngajelepeng dina ranjang dibagu geded ku simbut. Gek manehna diuk dina korasi deukeut ranjang bari neuteup ka Nona Mari kawas ngajugjugan hatena. Nona Mari muraleng netep Yudalara hatena ratuk deg-degan birahina bijil teka ampeuh da puguh ka karamekar harita ari pek mendak nu kasep. Pok manehna ngomong lalaunan hayang dipikarunya da maning ngaleungis omongna. Yudalara, kuring teu damang rupina kurang kulem, kuring teu tiasa nyarios tarik. Pindah wae calikna di dieu dina ranjang. Anon, kuring teu sanggem kada calik dina ranjang gigireun anon.
Karawasna kusim kuring kirang sopan. Kumaha lamun Ibu Rama anon uningaeun tangtos nibankeun hukuman kasim kuring, ceuk Yudalara hariwangeun. Moal Yudalara lantaran indung jeung Bapak kuring arangkat ka gubernur jeung lami deui aya samingguna cenah moal mulih aya urusan kanagaraan. Enggal atuh Yudalara celikna ngalih ka dieu. Aduh, ampun non regap sim kuring teh. Teu wantun pagegeye di lebet kamar. Jawab Yudalara marhamir. Yudalara, urang aya di jero kamar paduduhaan. Ieu oge lepat parantos awon. Numawi kagok awon enggal atuh pindah calikna ka dieu. Upami teu pindah, kuring rek jejeritan. Ceuk Nona Mari kawas rek ngagorowok. Atuh Yudalara reuwaseun jung nangtung ngeteuyeub lempang lalaunan kawas ngintip rek newak manuk. Gek diuk sisieun ranjang gigireun cangkeng Nona Mari. Hatena ratu gleungeuna ngeleper. Sanggeus Yudalara diuk genengeunana Nona Mari imut lelebisan bari ngadelekan. Atuh Yudalara samar rampa. Nempo kaayaan Yudalara rumpang rempeng kawas nu sieun pikeun Nona Mari mah beuki narik wae, beuki geregeteun hayang nangkep. Bakat ku teu kuat simbutna disingkapkeun. Boleh kak bae buah koldina nu kawas cengkir teh katara nyungseng kahalangan ku kaen anderok anu ipis. Korejat manena cengkat ampir wae irungna nu bangir teh diadu jeung irungna Yudalara. Halusna wae Yudalara kesit miceun beungeut atuh bisa dihindarkeun paadu irung teh. Nona Mari renghab rajug nahan nafsu birahina lantaran Yudalara pengkuh teu merean hate. Henteu dolog sanajan nempo harigu nu siga hirup teh. Manehna babacaan sabisa-bisa sieun kagoda ku ayaan anu pikabitaeun katurug-turug eueuh sasaha. Gogoda setan ya, ceuk gerentes hatena. Kulantaran Yudalara gede garagap. Beda jeung bangsa manehna kapaksa Nona Mari nyieun akal supaya bisa paanteu kulit. Manehna peureum bari nyekel tarang sarta menta tulung ka Yudalara omongna. Aduh, Yudalara lieur. Geblug sirahna ditinggangkeun kana guguling. Atuh Yudalara reuwaseun geap pundak Nona Mari ditanggeuy terus dicengkatkeun bari omongna. Anon, kunaon anon teh teu damang? Brai Nona Mari beuntan neuteub heula sakedeung ka Yudalara. Henteu ngajawab ngan saukur nyoara. Heeh, cenah. Bari geblug sirahna ditinggangkeun deui kana lahunan Yudalara. Bari ngahep-hep empes-empesan nikmateun pisan. Ku Yudalara diusapan buuk nu jiga bulu jagong teh. Matak nyeredet hatena karasana. Ku dampal leungeunna teh sabab buukna ombak banyu. aduh Yudalara nyeri ieu. Ceuk Nona Mari nuduhkeun walikatna. Bari terus cengkat beungeutna disusupkeun kana dada Yudalara. Hari Yudalara teu boga pikir rangkepan. Terus bae walikatna Nona Mari dipencetan. Pacida Nona Mari nikmateunana karasa ku pipina manehna naek turunana pas Yudalara teh malah jantungna oge kadengeun teg-tegan. Didinya Nona Mari cengkat terus nyokot minyak kolonyo sok dibikeun ka Yudalara sinang ngusapan tarangna jeung beuheungna. Atuh puguh wae bohan nu ngusapan ku minyak bohan nu diusapanana sarua pada samagaha.
hate poekeun matak poho kana wiwaha, kurang-kurang namah matak tigebrus kana jurang kahinaan. Tapi untung pikeun Yudalara mah lantaran pati mamindeng ngolebat kapi beungeut, atuh beuki kuat bae imana teh harta terus ngomong. Anon, sim kuring ka dieu teh sejak nedunan kahoyong anon. Nyaeta urang digambar bareng. Mana tukang gambarna? Heeh, hareudang Yudalara. Nona mari ngabaleng batkeun tukang gambar bari kampuh nu kabuleun badana dibuka. Atuh borelak sukuna nu nengah pingping atrapisan, beug hate Yudalara ngaranjuk mani olohok ngembang kadu panona mata simeuteun. Nona mari imut ngagalenyu, nempo Yudalara sawan kuya teh ok ditanya. Kunaon Yudalara mani teu ngiceup-ngiceup kabita? Etaeun anon sim kuring teh. Naon silo panginten? Jawab kasieunan. Etaeun palai nyabak suku. Mangga wae upami keur sama. Kuria kolope tonggera non. Leungeun sim kuring teh dibantun kikieuan mah. Jawab Yudalara bari jung nangtung bebejarek balik. Lantaran kahartieun ayeuna mah yen nona mari teh gegeringan. Yudalara kuring poho can ngawartosan ka anjeun. Urang digambar teh teu jadi ayeuna lantaran kuring rada lalieur. Enjing bae anjeun ka dieu deui. Omat ulah lalinya. Cik nona mari bari cengkat jung nangtung gap kana kimono. Yudalara nyanggupan sarta netep heula sakedeung leos indit ku nona mari diintip tina jandela. Baraya waktosna parantose cag urang tunda dianjuang siang sareng wengi. Enjing urang teraskeun deui dina dongeng salajengna. Atur nuhun pisan ka baraya kapalawargi ka kanca-kanca kabalarya anu parantos subscribe jeung anu atos satia dina channel Sim Kuring. Panuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingan anu atos salah subscribe jeung anu atos satia dina channel Sim Kuring. Jeung hapunten pisan kabaraya kapalawargi ka kanca-kanca tina kaluruputan sareng kalalepatan Sim Kuring tina ngaoskeun ieu dongeng teh. Hatur nuhun pisan kasadayana mugia kahibur ku Sim Kuring tina ngaoskeun dongeng teh. Sakitu wae ti Sim Kuring teh sejamitan sejawangsul. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.